Nungaran Amerika, nungaran Inggris, Belanda, Prancis, Jerman sudah menjadi satu kesatuan. Negara-negara lain ge kudu tunduk ka aing. Asia Pasifik kadir. Indonesia bagus semua bisa keluar di Amerika, bertekuk lutut. Keluar di Amerika, awas ya dibom siapa. Geus teu bisa kukubaha nu aya teh urang mah ngan sakadar wayang Amerika. Deuk lumpat ka mana? Politiknya nu ngendalikeun mantak kuari lamun teh aya perubahan-perubahan di negara Indonesia tentang aturan-aturan rancanganana ulah kaget sebab dipaksa kakarak soal jilbab engke perkawinan soal laki jeung laki homoseksual lesbi kudu aya perkawinan baheula hanya di Prancis, di Inggris, di Amerika bakal terjadi di Indonesia. Engke moal aya suara-suara ada dengungan-dengungan Al-Qur'anul Karim makin digiring tapi dicoba heula kudang apa henteu coba di Indonesia cekel ke kentong di berbagai organisasi naon kebutuhanna tah sebabnya anak pemimpinna aya anu kira-kira kadeuleu bangun endek billahi minasyaitonir rajim ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون wallahu a'lamu bimaradihi takhadhu anda diakeun ya Yahudi lan Nasara ahbarahum min pirang-pirang ahbar Yahudi ulama al-Yahudi tegese ulama Yahudi wa ruhbanahum lan pendeta Nasrani badan Nasara tegese pirang-pirang kang ibadah kaum Nasara arbaban ing pirang-pirang pangeran min dunillahi kang tetep saking salian Allah aitu tabauhum fi tahlili ma hurrima wa tahrimi ma uhilla sakira-kira aran tatawangan utia Yahudi lan Nasara ing dalam ngahalalkeun barang kang den haramkeun ya malan ngaharamkeun barang kang den halalkeun ya wal masih ibnu Maryam lan ing Isa kang putranan Siti Maryam mau mirulan lewarana den parentah ya Yahudi lan Nasara fit Taurat wal Injil ing dalam kitab Taurat lan Injil illa liya'budu angin daripun nyenta nyararembah ya Yahudi lan Nasara yang buduk tegese kalawan nyenta nyembah ya Yahudi lan Nasara ilaha wahida ing pangeran kang suci la ilaha illahu kang ora pangeran iku mujudang ing huwa ya ilaha wahida subhanahu maha suci ya ilah wahidayan Allah tanzihan lahu halinga bersihakan lahu kada Allah amma yusyikun saking barang nyekutuakeun ya Yahudi lan Nasara yuriduna yutfi'u nurallahi biafwahihim wa ya'ballahu illa an yutimma walau karihal
إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون والله أعلم بمراده yuriduna ngarepakeun ya Yahudi lan Nasara ing madepakeun mademakeun ya Yahudi lan Nasara nurullah ing cahaya Allah syar'ahu tegese syarana Allah barahinahu lan pirang-pirang dalil Allah ya fahim kalawan pirang-pirang ucapan Yahudi lan Nasara bi aqwalihim fi kalawan pirang-pirang ucapan Yahudi lan Nasara fi dalam itfa ayat ya Allah gasap Allah ila yutimangin yen tah nyampurnakeun ya Allah ya sirat tegese ngalahirkeun ya Allah nurahu ing cahaya Allah walau karyal kafirun lan sanajan sengit sapakan kafir kabeh dalika ing mangkono ayyutim هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون والله أعلم بمراده وأوتي الله الذي أرسل إليك كنغوتس الذي رسوله إن utusan Allah kata waladi Muhammadan nyatane kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muga-muga ngawi rahmat sapa Allah ing atase Muhammad lan muga ngawi hormat Allah bil huda kalawan pituduhana Quran wa dinil hakilan agama kang hak yuzira derpen yen tangalahirkeun ya Allah ing dinalakbi ulin sing ngalahirkeun ya Allah ing dinul haq atawa yulihi ngaluhurkeun ya Allah ing dinul haq ala dini atas agama kulisa kabeh jamil adianal mukhalafah lahu tegese kabeh pirang-pirang agama kang nyulayan lahu kadua dinul haq walau karihal musyrikun sanajan sengit sapa kang musyrik kabedalika ing mangkono iza sakumaha kamari Yahudi ngajadikeun kaki Uzair sebagai ibnullah Nasara ngajadikeun Kangjeng Nabi Isa sebagai anak Allah. Pohar. Qalatil yahudu Uzairun ibnullah wa qalatil nasara al-masih ibnullah. Nyana ngajaradikeun seperti eta dengan sakadar omongan-omongan manehanana hungkul padahal kekuatan sanunita tuh kikituan teh tapi kujana dijadi jelas kelanjutanna Yahudi teh ngabogaan kiai disebut ahbar kiai Yahudi ngaranna ahbar tina Hibrun ahbar eta kiai wah istimewa kiai Yahudi teh lalaga biasa kiai hebat cara urang kan agama baheula di zaman Kangjeng Nabi Musa agama teh Yahudi ngaranna kitabna Taurat kiaina disebut ahbar karareba diangkat jadi wali biasa. Lamun di Kristen Nasrani ngaranna ruhban. Ruhban eta ahli-ahli ibadah disebutna pendeta. Orang-orang suci ngaranna ruhban, pendeta. Nya mah geus teu mengenal dunia. Geus ninggalkeun dunia, kawin ge geus embung kawin ge. Kawin geus embung, ayeuna jeung mah biasa. Dan kawin embung.
habeh disebut orang suci. Aya kos kitu tah di Nasrani tah. Sanggeusna baheula Kangjeng Nabi Isa Kangjeng Nabi Musa teu aya Uzair anu hebat teh kehebatan Uzair teh kasaksian ku kaum Yahudi sehingga dianggap anak Allah. Setelah Kangjeng Nabi Isa teu aya eta ge sarua para ruhban-ruhban teh musyawarah ngayakeun keputusan pangeran teh saha ya Isa mapan anak Allah. Disebut aya konsili eta teh memutuskan yang jadi Tuhan itu siapa. Kurang dicaritakeun nanaonannya pangeran sih diputus ku urang. Tema ge DPR tema deuk salah deuk bener nyana. MPR anjeun keputusan. Jadina rancangan undang-undang atawa ieu daun kadang-kadangna di kabupaten. Di kabupaten teh lamun nyeun satu keputusan daerah berarti ngaranna naon teh ngaranna? Tuh. Sia mah dang diatur nya hoge. Ai mah hayang nyaho ti sia khusus. Geus batur geus ngomong karak. Ngaran atau mah ilueun kos kitu. Tah eta bisa dimusyawarahkeun ku urang. Sok komo ayeuna otonomi daerah nyeun urang aturan-aturan khusus di Kabupaten Tangerang. Jadi we perda masalah. Nya ari ieu mah deuk mutuskeun siapa sih yang layak jadi Tuhan. Model ya kamu model disebut konsili 2 kali di Nasrani. Tak iya diabadikan di Al-Quranul Karim. Ittakhadhu ahbarahum arbaba. Kaum Yahudi teh pada ngajaradikeun ka kiai-kiaina ulama-ulama Yahudi anu dianggap hebat di kaum Yahudi teh kumanehanna dipake tatanggelan tetengger awalna kadirna dijadikeun pangeran. Masya Allah ku bodoh-bodoh teh. Ittakhadhu banahum arbaba. Itu kene kaum Nasrani, kaum Nasara teh ngabogaan pendeta-pendeta. Eta pendeta-pendeta teh ku hebat-hebatna pendeta diganggap ku manehanana pangeran. Maksudna okos pangeran. Henteu ai dijadikeun pangeran mah cek Imam Jalal itu tabauhum fi tahlili ma hurrima wa tahrimi ma uhilla nyana manut pisan ka pendeta sehingga nu tadina diharamkeun ku pendeta dihalalkeun bae. Nu tadina di zaman Kangjeng Nabi Isa haram ku pendeta dihalalkeun milu bae. Di zaman Kangjeng Nabi Isa mah kapan ai masalah kitu dosa mah dosa bae. Kudu ditebus make duit eueuh. Teangan sebagai di Taurat, teangan sebagai di Injil aya penebusan dosa melalui bayar, tebus. Eueuh. Aya tobat ka Gusti Allah. Tanda-tanda tobat, tanda-tanda diterima. Aya engke tanda-tandana. Ari kitu mah kudu dibeli. Bener ge mabok diharamkeun, halal. Yang penting tebus dosana. Zina diharamkeun, ku ari mah jadi halal, tebus dosana. Kos kitu sebenarnya mah asli. Tapi para pendeta teh ku hebat-hebat manehanana nyampekeun ka umat Nasrani dengan lemah lembut bagus
jeung manehanana menjaga diri. Pendeta pun sangat menjaga. Lamun geus disebut pendeta orang suci dahar geus teu sembarangan. Bila perlunya na kadeulna geus teu dahar-dahar di mata kaum nama. Di jero mah biasa nguah biasa. Tah ka awewe jana manggis bangun sahwat teh. Padahal mah sabaraha anak nu terjadi di gereja. Loba. Jasar jelema nya lagi atuh. Jika nikmatan dunia mah diingat eta-etana. Nikmat dunia salasa ceuk ge faltu tabar. Nikmat dunia mangan tilu, sok hitung kumaneh. Hiji naumun molor ku ngeunah-ngeunahna keur ngaji geus. Kanikmatan dunia eta. Geus besi aya di sisi urang nu keur hees jangan diganggu. Mending rantai bae. Eta kanikmatan dunia eta. Batak lamun jelema geus teu bisa-bisa hees, atuh dokter urusanana. Waduh udah 3 hari cara saya udah enggak tidur-tidur. Paling sedikit tidur juga waduh enggak nyenyak kayaknya teh. Sia hirup keneh ya tidur peuting. Aya nu geus saminggu teu bisa sare. Wah, lelah. Tuh. Aya nu loba teuing hees. Datang kabarintit batana ge. Geus teh nyaho kaler kidul. Tah lamun perang mah geus bae nyana mah kabom bae. Eta naon nomor kadua na kublatun ngesun teh ngecuk. Eta teh kanikmatan dunia. Sok gerage ente kawin jeung nini-nini nu telok nikat. Cium gerage nini-nini. Atuh. Waganing anu sok di bibir teh naon garang-garangna. Nu sok di bibir teh anu hidung buleut segede kieu. Sisig nini. Eta nomor katiluna wa idkhalul zakar ngasupkeun si ujang. Eta nikmat dunia eta sakitu. Geus. Tah badak wae pendeta teh ya teu kawe bohong kadik bohong. Aya ge di jero majelis teh aku ari ti loka wewe ai puringas kadang-kadang make jas. Kulantaran memang eta mah tugas kadaluarsa geus manfaatna. Terus dibawa ke dokter ge gideung ini mah harus dipotong aja. Tah geus kolot ieu mah cenah geus naon padahal mah lalaki mah bakina. Ya lalaki ka umur 95 tahun kawin karang da bengsrat. Sia teh nyaho kan da bengsrat. Da bengsrat teh artina pernah kawin ngan teu katowel ku salakina nu kitu ngaranna da bengsrat. Tah, eta mah orang kampung rada kembang mah. Namun bahasa orang kampung di pondok rada kembang ngaranna. Air rada bengsrat mah kota. Ye, atuh kudu bisa ngabedakeun. Tah eta rada bengsrat ya kawin tapi teu ditoel ku salakina. Nah bari kawin ka lalaki umur 95 tahun reuneuh biasa ngalahir atuh aki-aki bongkok ngais aing mah sieun raga gue teh orok. Atuh masalah lalaki mah masalah jasa emang kos kitu lalaki mah baki na lalaki mah terus bae. Kena si eta mah teu atuh lain deui eta mah. Eta mah impoten ngaranna. Tah. Yahudi jeung Nasrani teh ngajadikeun kapara kiaina. Ahbar, ruhban, pendeta-pendetana dijadikeun okos pangeran tina jihad. Nurut luar biasa ke para pendeta anak. Masya Allah karim. Bahkan wal masiha ibna Maryam kangjeng Nabi Isa alaihissalam dijadikan sebagai pangeran ibnullah, pangeran anak, pangeran bapak, pangeran tetangga, pangeran
Wah, cak Nasrani ja di negara aing mah kitu. Aku awe Tritunggal. Ruhul Kudus Kok bisa jadi kos gitu? Ya etalah hasil konsili permusawarahan para penggede Nasrani ngajadikeun pangeran ka Kangjeng Nabi Isa. Pendeta-pendeta ieu adalah penerus pangeran. Disebutna arbab seperti pangeran dina keputusan-keputusan. Ya Allah. Nyeritakeun kiai-kiai maya kiai Yahudi ngaranna ahbar, kiai Nasrani ngaranna ruhban, ai kiai Islam ngaranna ulama atawa kiai. Kiai teh cek Abuya Cadasari mah kiai. Ki julukan kahiji jelema yahi ya Allah. Jadi kiai teh anu sok ya Allah ya Allah ya Allah, lain ya proposal lain ya Allah ya ilahi ya ilahi ya ilahi eta kiai. Berang jeung peuting teh ki yahi ya teh ya ilahi ya ilahi ya ilahi. Geus lamun kiai anu sok ka pendopo segala proposal segala di partai atuh teh mah lain kiai nu kos kitu mah. Jaeta meureunana di partai jadi ya Golkaru ya PDIU kagadil sia. Ya naon deui hiji deui partai nada ya Perindo teu bareres. Tah ya ilahi kiai. Eta mah carita Gus Dur, kiai Islam jeung pendeta jalan-jalan mau mengelilingi Indonesia. Duaan nya gitu. Begitu asup naik helikopter pertama. Cek kiai Islam teh silakan pendeta duluan. Ya. Nyana asup ka helikopter. Nyana ngomong heli lu ya kan gitu bahasana. Cek kiai ini bukan heli, helikopter. Tapi saya baca haleluya ini bukan helikopter. Enggak, saya kalau jangan dulu negara-negara daerah turun di satu tempat, enggak disediakan bis. Kuari kiai Islam Muslim ditah silakan Pak Kiai masuk. Oh ya, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Ini bukan bismillah, bis kota. Cek Kiai Yahudi teh udah satu-satu cek Gus Dur bisa adu Gus Dur iya. Aya baik. Tapi ku Gus Dur diterus, kamu kan tahunya cuma bis kota aja. Di Islam itu ada bismillah. Lain lagi dengan bis kota. Kayak apa bentuknya? Dia mah yang Rahman dan yang Rohim. Wah, Gus Dur jago jasa jana. Bentuknya ya Rahman Rohim. Enggak, maksudnya modelnya. Ada modelnya Rahman dan Rohim. Kayak bis kota enggak? Wow, dia melebihi dunia besarnya. Enggak paham, makanya masuk Islam ntar paham. Iya beda Gus Dur sok macem-macem aja gitu. Aduh. Insyaallah kan. Ai inget ke bus kota sok inget ke ieu teh ya naon karangna kondektur. Kondekturna orang Batak. Itu lain cerita naon ieu mah. Cerita kondektur orang Batak terus kenapa kan tenyahuan agama orang Batak pas bagian maju ragang jadi kondektur ragang nangkara kan gitu akar molotot baik kan masalah ya cerita molotot doang supirnya kan turun terus digide-gide kemana anak nyebutlah kau nyebut nyebutlah kau jadi nyana terus baik nyebutlah kau nyebutlah kau
datang ka paena nyebutlah kau. Orang Batak teh jadi paena teh geus lain la ilaha illallah nyebutlah kau. Kos bae bae. Tah sing hade ente ge. Beusi ente keur di jero Golkar. Ingat Golkar. Oh iya. Golkar. Padahal kiai ye. Hos teh Golkar. Haji Pendi namanya Ridho. Tapi ente sih Ridho. Setengah lah. Aduh, Masya Allah, semacam-macam. Neta cerita pendeta. Ngajaradikeun ka para kiai-kiai nate kos pangeran dina pada nuturkeunana pohara. Halal jadi haram, haram jadi halal teh dituturkeun bae padahal mah wa ma umiru illa liya'budu. Dina kitab Taurat jeung dina kitab Injil teh padahal mah teu dititah teh diparentah kecuali Yahudi jeung Nasrani teh kudu nyararembah biaya budu tegas tamam ibadahan ilah wahidah. Baca geura dina kitab Taurat, baca geura dina kitab Injil. Teu dititah mangeranan ka Isa mah nabi. Teu dititah mangeranan ka pendeta, pendeta mah sakadar penerus Nabi Isa. Teu dititah ke paus, nya nama hanya melanjutkan. Lamun dibaca Injil nu asli, Tritunggal eta mah hasil konsili. Anu aya ge pangeran teh ilah wahida. Hiji pangeran nu kos kumaha? Anu la ilaha illahu. Nu teu aya pangeran kecuali hijiane Allah subhanahu amma yusyrikun. Maha suci Allah, dibersihkan ku Gusti Allah teh tina pangeran-pangeran anu disekutukeun, anu dimusikeun ku kaum Yahudi jeung kaum Nasrani. Make jeung aya Tritunggal, make jeung Uzair ibnullah, make jeung Isa ibnullah. Ti dituna baca Injil nu asli, baca Taurat nu asli. Perintah kecuali liya'budu ilaha wahidah, hiji pangeran Allah la ilaha illahu. Tuh pangeran kecuali Allah subhanahu maha suci Allah. Tina keyakinan pangeran-pangeran nu dimusyrikeun ku para kaum Yahudi jeung Nasrani. Nu mantak manehanana ngamusyrikeun teh sebab boga maksudna diabadikeun ku Gusti Allah di dieu besi urang teu nyararaho. Dijelaskeun ku Gusti Allah teh yuriduna yutfi'u nurallah. Boga maksud para kaum Yahudi jeung Nasrani teh rek mareuman kana cahaya Allah. Maksud cahaya Allah teh syar'ahu wa barahinahu, syara-syara Allah jeung dalil-dalil burhan-burhan Allah. Nyana dek mareuman teh biafahi make omonganna hungkul sakahayang manehanana rek gawekeun Allah. Ku teu percayana ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dendam Yahudi ningali keayaan Kangjeng Nabi berjuang dengan waktu anu singkat, tetapi keberhasilan pohara diacak-acak mu'taqad para Yahudi jeung para Nasrani. Mekah muslim kabeh, hanya tinggal beberapa gerintir. Madinah gitu kene keluar di tanah haram Mekah jeung Madinah
masuk Israel dan masuk Eropanya dan lain-lain sebagainya. Tidak aya teu upaya. Tapi ternyata horenganan jelema dendam terus bae nya membangun kekuatan. Ti Kangjeng Nabi berjuang teh datang ka ayeuna geus 1400 sabaraha? 40 tahun. 1040 tahun, masya Allah, geus dikuasai berbagai sektor ku Yahudi. Hayo sia kuai, baheula kekentong aing, leluhur aing, nuku aing dianggap orang hebat, nungaran Abu Jahal, nungaran Abu Lahab, jeung berbagai-bagai tokoh-tokoh Yahudi jeung Nasrani. Muhammad dihancurkeun, waris ya kuai. Masya Allah karim, geus dikuasai dunia kuari keur aya di tangan Yahudi. Nyana disiap berlapis-lapis jana membangun kekuatan. Lain sakadar di Timur Tengah hungkul, Eropa, Asia, Australia dibangun kunyana supaya sujud kabeh ka Yahudi. Dibuat kujana multi nungaran Amerika, nungaran Inggris, Belanda, Prancis, Jerman sudah menjadi satu kesatuan. Negara-negara lain ge kudu tunduk ka aing. Asia Pasifik kadir. Indonesia bagus moal bisa keluar di Amerika, bertekuk lutut. Keluar di Amerika, awas ya di bom siapa. Geus teu bisa kukubaha nu aya teh urang mah ngan sakadar wayang Amerika. Deuk lumpat ka mana? Politiknya nu ngendalikeun mantak kuari lamun teh aya perubahan-perubahan di negara Indonesia tentang aturan-aturan rancanganana ulah kaget sebab dipaksa kakarak soal jilbab, engke perkawinan soal laki jeung laki, homoseksual, lesbi kudu aya perkawinan. Baheula hanya di Prancis, di Inggris, di Amerika. Bakal terjadi di Indonesia. Engke moal aya suara-suara azan, dengungan-dengungan Al-Qur'anul Karim. Makin digiring, tapi dicoba heula. Hudang apa henteu coba di Indonesia. Cekel ke kentong di berbagai organisasi naon kebutuhana tah sebabnya anak pemimpinna aya anu kira-kira kadeuleu bangun endek hudang bubarkeun HTI, bubarkeun FPI hampir dan lain sebagainya. Tuh masalah artina eta mah atuh kepentingan kos kitu ieu urang waktu sepira urang tetapi seperti etalah kaayaan. Ternyata kiai salap ieu nu rada kuat teh bere duit yang ngeungkeuy lebaran ke pendopo hina kadeuleuna teh dibere duit sabar duit karapun. Oh ya Karim ya Allah. Dah lain masalah duit tetapi kadar kekuatanana ada di mana, datang ke mana seperti eta terus. Ekonomi dikuasai ku Yahudi, politik dikuasai ku Yahudi. Urang teh ternyata dijajah melalui politik, dijajah melalui ekonomi, dijajah melalui budaya. Kedah harudang budaya di Indonesia teh. Hayu ulah ke Arab-Araban. Ulah urang teh mencintai Arab teh, ulah urang berkiblat ke Arab dina budaya teh. Sebab di Arab aya Kangjeng Nabi, hudangkeun budaya-budaya. Masya Allah. Eta Purwakarta anu tatadina negara 1000 Quran kuari menjadi budaya 1000 candi dirobah ya Allah. Tadina Tangerang dijadikeun budayana, dijadikeun budaya 1000 kelenteng. Haji Pening geus mau obor bahaya siapa ieu dibelem jeung irung-irung sia ya siapa ieu. Wow, nyieun obor loba jasa Haji Pendi kamari ieu. Masyaallah korenganan tangkalawi tatangga beak kabeh. Ya Allah. Bahaya jarang Tangerang dirobah geus. Kurang Tangerang makan bodoh.
bodoh orang Tangerang, bodoh politik, bodoh organisasi, bodoh Tangerang mah diakui ngan mengaharipan jelema bodoh makan bidu pacul linggis di bawaan geus teu nyawa aturan pokona mah digedoran we sasaha los ieu bodoh ngaranna kan aya nu nyawa aturan mah atuh geuna ieu mah pokona paeh pokona mah aing mah jihad fisabilillah nyawa jihad jauh lain bodoh atuh ngaranna tah gali seputar Serang Pandeglang berubah kiai-kiaina geus dicekokan bake ciu masyaallah ya kari udah karuah aja mah tah debatek lamun aya kiai santri balik ka ieu mah haju magahan ngaji santri nangan G20 30 tapi nyanan teu kasisi teu kagigir tah eta tanu kuat mah dibanding jelema nu lalancongan hidup cak beri handap mati itu Masya Allah kari paeh agama urang bekerja ditakeun agama kamana panjalindungan anak coba lamun kuari urang jaritakeun geus teu satu suara sebab aya kepentingan baheula keur urang letik mah kabeh nyaritakeun satu suara Sabang sampai Merauke keur carita nasionalna bahwa bunga bang haram di mana nanya Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten haram banget. Kredit baheula satu suara haram. Ya ada sia. Besok nyokot duit kelembungan eta kolot baheula kan kos kitu ngomongna ge kelembungan. Eta teh kredit sia ada sia besok ada kita Batak duit kelembungan nu bodean sia. Masih terngiang-ngiang di Ciliburan. Aku hari ditangtangan ku kiai. Ya sanu ngaharamkeun anak ngaji deui. Ban geus kos kitu kan. Kiai nu bener makan embung adu masalah. Bisa bodoh tuh nyana-nyana urang-urang. Masa kiai jeung kiai ribut. Tama kiai na teu ngaji teu kos kitu. Bukunya anu teu ngaji. Dia tukilan. Waktu di bawah tukilan ke Abah di Sukabumi, tukilan kreditan, tukilan bunga bank di Delean. Aya jambul jawaban segala tutupkeun. Geus teh kudu dibaca cakabat. Ingat beta kul, Masya Allah. Kiai kumaha cenah ieu. Terus saya datang ka aya. Ditangtangan ku nyana, saha nu ngaharamkeun? Tanggung jawab baik. Di akhirat aing berhadapan jeung Allah. Budak, Masya Allah karim teh si kiai. Tapi ulah keur carita engke di akhirat di dunia na bae ge kiai anu ngahalalkeun bunga bank jeung ngahalalkeun kreditan geus sabaraha kiai begitu maot bau maitna tanda ieu tanda ulah carita di Indonesia keur carita kejadian di Mekah Kiai Wahabi kan jadi pemikiran orang Mekah ketika Said Maliki maut ribuan manusia turun ke handap ribuan teh lain lalagan jutaan manusia ngiring nguburkeun ka Said Maliki orang Mekah kaget Wahabi di kerajaan kaget seorang manusia hanya Said Maliki jutaan manusia di berbagai negara dararatan nggak ada hanya untuk takziah ayat kiai gede mal disebutkan kekuranganana kiai nu di Mekah Kiai Wahabi nu ngahalalkeun kreditan ngahalalkeun bunga bank anu keras jasa di Mekah teh eta teh lawan Said Maliki teu perlu dicaritakeun ngaranna paeh eueuh nu ngalayan nu ngiringkeun ka kuburanna jadi buah pemikiran di Mekah eta Masya Allah araneheun kok Said Maliki di Pakistan datang, di Yaman datang, di Turki datang, berbagai negara, di Indonesia datang. Geus pugu urang Saudi Arabia na jutaan manusia. Aya naon nasi di Said Maliki? Jadi buah pemikiran. Sengit jasadna begitu diturunkan sengit. Tetapi kiai nu eta tah, Masya Allah, can dikubur geus bau. Bahkan si ieu mah hirup keneh ge bau sehingga dia ulah deket-deket pikir ada kaambo buku eta mah nyanangan sakadar ngelakukan kredit doang
bau. Iya mah ulah wakang pae di jero kubur hari rupna kene. Eta tanda eta kos kitu teh tanda. Kula maja henteu kudu geus mararaot. Masih kene hari rupna keneh ge kiai anu tadina hebat dituturkeun ku masyarakat begitu ngahalalkeun kreditan langsung zat masyarakat geus arerembungeun dipimpin ku maneh eta tanda berarti ridho Allah. Sakitu geus cukup. Sakitu geus cukup kos kiai di partai ieu mah keur zaman Golkar nu kuari mah henteu teu beda. Ieu mah keur cari kiai lalu Garut bae lo Tangerang Serang Pandeglang mah eueuh nu ka Golkar baheula eueuh insyaallah hararebat kabeh. Aya ge 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di Garut, kula kan kaum di Gandung. Kiai moal disebutkeun ngaranna hebat jasa di Garut. Masyaallah, suka Golkar. Nu mun hayang nyaho kiai eta samsiah teh samsiah di luar kepala. Nyaho jasa teh mah sampai alumni teh jagona ngaji. Campur Jawa Medan. Wah, di arajian kiai-kiai suka Golkar jadi DPR manehna amma yasifun wassalamun alal mursalin selesai tasik teu kudu bejaan teu kudu maot si jelema masyaallah suka Golkar wassalamun alal mursalin walhamdulillah. Bandung kebelah desa di kota teh bangsa 5 obor lah. Aduh jauh teh. Teu beak senda jepit ge gedem. Oh, teh mantu jolok hebat kieu deh. Sup ka Golkar selesai. Eta ridho Allah berarti. Sebabna intina mah Golkar teh harita ieu mah harita. Nyana ngalaksanakeun tugasna di luar aturan berarti teu adil. Kiai ngadukung kanu keur ngalaksanakeun teu adil. Allah ngutuk. Ayeuna mah saboda ieu mah keur carita kamari mah. Zaman bapak kolot urang, zaman bapak urang. Ayeuna mah wallahu alam. Atuh ayeuna mah wallahu alam ieu keur carita. Gula sembarangan. Kula mah nyaritakeun kitu ge saha nu tanggung jawab agama hook. Saha ieu? Henteu rek nanaon henteu. Ngan saha di lembur teh patanyaan. Saha sakitu doa. Pibatureun teh saha? Ye, lamun kudu dibejakeun ye. Lillahi ta'ala Allah. Ieu al-haq we Jakarta. Di Jakarta teh kudu jauh-jauh. Aya hiji kiai hebat beka implek ku masyarakat berarti aya ikhlasa kaharti hebat kamari ieu zaman Ahok teh ngadukung Ahok cuma dibejakeun ge alal haq wari dibejakeun sote lain erek nyaritakeun manehanana lain dan sia sing hade sebab pertanyaan di lembur ya aya aturan imam direvisi keur naik imam Jumat turun coba bahaya teu banyak kiai diturunkeun di dirinya kiai Haji Pendi mah turun emang aing mah turun sorangan goblok ieu kiai keur salat Jumat turunkeun kan tetis tapi kan gerak Allah di Jakarta ya hiji kiai hebat ketika Ahok kabari teh dilengserkeun teh nyana ngadukung penuh bahkan silaturahmi Ahok mah ka dieu nyaho silaturahmi nyaho silatuduit yes, selesai. Tuh masalah kan? Tuh masalah. Tapi kabelah dieuna ngaji di masjid makin surut. Ketika nyara diondang nikahkeun tetangga geus bungsa salama. Gerak Allah kan berarti. Gerak Allah takos kitu teh. Nanyakeun masalah nu tadina ka nyana kuari embung. Embung urang ke kiai nu sajen mah. Ku hari aya sabaraha kiai. Becana kiai nyaho bae. Uang masyarakat teh laporan ge wis. Arep diganti ku kiaine di masjid itu. Baca kiai mun ganti batu ulah jeuh deui kiaina ngan nyana doa. Cek nyana teh tuh itu diganti mah ieu masyarakat arembungan. Kecuali aya
mah ganti ulah waka. Tapi kami mah jambung ngaji. Geus mendingan ulah ngaraji. Atuh ngeunaheun teh ulah ngaji mah. Ieu mah cerita. Oh, kula mah. Imamnya na imam geus teu meunang jadi imam da kumaha? Masya Allah. Eta kakarak hiji. Di sababaraha tempat ngan teu ngaromong bae masyarakat. Masya Allah kan. Tuh kan. Mun dicaritakeun loba. Teu aya maksudna naon maksud teh nu geus mah kajen geus. Nu encan tuturkeun. Hayang amalnya sipun sia. Urusan pemilu engke bae teh mah ulah kudu ti kuari engke bae urang ngasup ka TPS mana nu mere duit wih bener tak kiai teh duh teh goblok sia mah bener bae deui ieu kula hook jasa anu geus laporan tadarina santri boga 100 dibejakeun sote lain naon sing harade kuari tinggal 10 santrina. Masya Allah datang ke kula mal bejakeun di mana jak gaji cedak kula aja biasa cek manana kiai kula aja biasa teu roba kok bisa kos kieu kumaha horenganan kamari keur zaman PDI teh atut nyana jadi nyana jadi tuh kula ieu kuari emang kula teu jauh gitu kaler bagian sepatan mau kabaca teh kiai belah dieu belah raja dan lain sebagainya geus puguh teh mun ulah laporan mah beuti rangkas di Pandeglang karunya tuh jadi empat mah naik nya mah ye nya mah kadeleuna doang ngadukung ge padahal mah teu lah nah iya masih hade kos gitu teh ridho Allah sakitu jagona di Cianjur geus cenah kieu ulah ngedongeng-dongeng entah mah endog dongeng kos kitu bae dongeng kos kitu bae ieu karunya ieu ka kiai hook jasa masyaallah Cianjur aya nu hebat kiai teh dihenteu ge komo di Cianjur mah kahilman ku gentur caritaana sanajan nyana teu aspek atuh hebat lah eta di Bandung kuari kene nu hebat kiai teh jago ngajina teu kudu dicaritakeun santrina 2 tingkat pondok begitu pilkada nyana pohara ngaji di pendopo dan lain-lain sebagainya lu hiji-hiji acan santri sapotong nggak menek ngajak ngaji naon bah masya Allah nyawa kula di Bandung Garut cenah kiai anu mah maju sakolana ieu mah nu lain sakola nu salafiyah sakola memang ngajurus ka dinya kula mah tilok ngomong naon ka nu sakola emang nya namanya nyatuan dirinya gupak di dinya salah tapi teu jadi tetengger nu jadi tetengger mah tak kiai teh anu kopeana ge menyon paling song aduh kadeureuna ge hideung lain koneng lain tak kopea aduh samping lagi geus tilokna istrika kosper geus bagan tapi jadi tetengger zahirna kos kitu batinna eta mah leup nempo batinna sih nempuna zahir doang batinna ieu teger ieu sebenarnya manu kos kitu masya Allah naon nanya ka nya tah teu nyahoeun tah eta jadi tetengger ya Allah ya Rabbi ieu keur carita yuriduna yutfi'u nurallah nyana berharap dek mareuman syara Allah agama Allah burhan-burhan dalil-dalil Allah yakni Al-Qur'anul Karim nu dibawa ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam
bi afwahihim ku omonganna sabae padahal Allah tenahan ngahalangan kana pamarmanana Yahudi jeung Nasrani sapira makhluk atuh manehna mah dengan cara-caranya na aiku Allah ditahan matu babarieun ya Allah mah pangeran illa yutimma nurahu kecuali Allah nek nyampurnakeun ka agamana ya nek ngalahirkeun walau karihal kafirun sanajan para kafirin Yahudi jeung Nasrani khususna keheuleuh ngahalangan Allah ndek ngaluruskeun nyampaikeun ngalahirkeun ngajelaskeun atuh jelas Kangjeng dihalangan dek dibunuh Allah dek ayyutimman nurahu sadetik deui Kangjeng teh lamun urang nyarita ya Allah lamun lain pitulung Allah beunang selesai Kangjeng Nabi tapi teh kitu dikobona geus kudu kitu perjalananana urang mani mun nyaritakeun sejarah Kangjeng Nabi ketika diudag-udag dek dibunuh ya Allah Abu Jahal geus datang ka luhur ka deuleuh sukuna ku Kangjeng Nabi kira-kira nyana deuleuh kaliang eta atuh geus Kangjeng Nabi beunang ya Allah ya Rabb tapi kunaon atuh kaluhur mah kaluhur kunaon atuh teu nempok sakadar kehalangan ku rahmat doang dinya masa sih Muhammad asup ka jero aya leungit aya naon lancah di dinya teu mungkin komo aju aya manuk tikukur endogan di dinya babarieun Gusti Allah teu mungkin jagian ada turun deui ka handap salamet Kangjeng Nabi eta teh wa ya ballahu illa ayatimman nurah padahal geus diselesaikeun ku Abu Jahal masya Allah ieu bahasa yutfi'un nur Allah temajaz cek ahli bayan mah bisa dijadikan majaz mursal asli bisa dijadikan itu istiarah tamtsiliyah bisa dijadikan istiarah tamtsiliyah tak boleh ngejeroan ngaji asal kos gitu begitu tuh nah lantaran di dia teh aya nur didapatkeun kana Allah ai cahaya mapan beureunanan kudu kadeuleu cahaya padon poe cahaya lampu cahaya mencuri dan lain sebagainya ku anaon ku ari didapatkeun kana Allah pun kitu man nuru syamsi nuru lampu nur nusuk di kompatnya non kadang-kadang patromat nur lampu patromat nah ieu didapatkeun ka Allah nur Allah atuh nurna berarti didapatkeun ka lapan Allah ieu teh pasti lain cahaya kitu tah aing ngaji teh nah pikir masa sih nur didapatkeun ka Allah kuduna ge nurul syamsi nurul qamar cahaya panon poe cahaya bulan kaharti kurang cahaya patromat kaharti cahaya lampu kaharti kok iba cahaya Allah bisa-bisa engke oh berarti Allah teh kos lampu cahayaan budak boh asal anu ngagenyai Allah ya asal anu ngagenyai Allah ya tah matak dina Allahu nuru samawati wal ardi masalun nuri kamiskatin fi misbah al misbahu fi zujajah Allahu nuru samawati urang dihartikeun make lafaz atuh malalurtan sing hade aya nu norekat hayang kapanggih jeung Allah di mana kapanggihna asal cahayaan we kapanggih di mana dalilna Allahu nuru samawati Allah teh cahaya langit jeung bumi sia hayang cahayaan kumaha poekan cenah ieu zikir illallah la ilaha illallah la ilaha illallah lamun teu cahaya-cahayaan bantingkeun hulu ka tembok jeger burijai ha Allah goblok kita coba masa kos kitu tah turunan Tasik tah kos kitu teh Tasik ndeka Allah nahan nyasam nyasam eta nu kos kitu ngaranna tah duatak torekat bae mending digantung teh jelema torekat terus salah ieu arti geuda
nur didapatkan karena Allah kajian kuku ngahage ieu lain cahaya bisa oge disarahan ku Imam Jalal nur Allah ta'ala syarrahu wa barahinahu tuh kan aju breh jaheuh jadi nur teh kuari dijelaskan syar'a ai syarat teh hukum nu aya dina agama bisa bae nur teh di mana agama geus atuh perkara mah yuriduna yutfi'u nur Allah ta'ala dinallah cahaya teh horeng agama atuh kuari mah nur di manaan ku syar'a atau di manaan ku din atuh kuari mah makekeun hiji kalimah lain dina parantina nu kitu ngaranna majaz tu majazum kalimatun usumilat bi ghairi aslin lahu qad udiat oh beak saton bisa toko situ gaca nyokot beas mondok saton beakna karak bisa kan dah cak kiai jakai mah teu satontonan cenah mana tuh di sana kayak memilu bae jeung babaturan mah beas henteu oh eta ya geus eta nur di depan Allah tuh bajas jadi atuh kuari mah bisa disebutkeun istiarah asliyah bisa kurang dijadikeun istiarah tamtsiliyah tinggal dilanjutkeun bae kuari geus atuh kuari mah yuriduna yutfi'u maksudna mareman teh berarti di dieu artina ngabohongkeun ngarusak sebab ai mareman mah meureun kana cahaya kuari cahaya teh geus diganti make agama ai agama pan lain dipareuban dirusak ayutfi'una berarti kuari maknana lain makna asli anu tatadina mareman kuari mana ngarusak majag deui sia tuh ngaji teh geus kos kitu tah lamun geus bisa kos kitu santri meunang kawin lamun can bisa kos kitu kawin mah kawin karangda kolot bae teh si ngaji teh kos kitu aduh badak macam kitab dasar oh ieu majaz ieu geus teu kudu dibaca majaz melulu bandun hese geus tuh kan ieu masyaallah geus atuh mantak wani ngajadikeun tah kitu istiarah tamtsiliyah teh lantaran ayutfi'una dijadikeun majaz atuh nurna dijadikeun majaz dihijikeun ku urang kuari orang Yahudi jeung Nasrani teh ieu ngarusak ka agama Islam nu disebarkeun ku Kangjeng Nabi da teu percaya ka Kangjeng Nabina nu lir teu beda jeung mareuman lampu tuh kan mulai kena ujah Yahudi jeung Nasrani teh ngarusak ka agama Allah yakni agama Islam nu disebarkeun ku Kangjeng Nabi punyana dirusak dengan berbagai cara persis kos mareuman lampu bae tiup lampu teh pareum bere kiai teh loloh pareum agama tiup lampu teh make songsong pareum seuneu sakitu ngegedurna di hau pareum tuh kiai bere partai wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selesai mareuman agama mah lain ku songsong panggil ka pendopo bere berkat itu sia sabaraha kok beda sih ye sia 3 juta ieu mah 2 juta goblok teh bupati ditelus sia ku aing bupati ye kok ngabeda-beda kudu derajatna kan nya maleti gaji pendi mah 200.000 nya kelas lah ya 200.000 mata mah neangan di Kocomberan ge mangi teu kudu ka pendopo ya agama lucut ongkoh tuh ya nya nama anak bawang nya nama ya Allah ya Rabb tah teu karasa di pareuman agama lirik terjeng dirusak agama lir teu beda jeung mareuman cara baheula Yahudi jeung Nasrani ngarusak agama Allah lir teu beda jeung mareuman lampu lamun teu daek pareum-pareum tiup pareum teu daek pareum ngan saukur gegedeberan tiup deui gegedeberan nu kenceng buah pareum oge
Nah, kakarake ieu mah sakitik diberena teh 2 juta, gedeber 5 juta, gedeber 10 juta, masih kene gegedeberan kene bae. Karimun, pas. Jadi berarti agama nu dicekel ku yana ku karimun selesai. Kanyahoan pareumna masyarakat geus bungeun ngamamum kanyana, masyarakat bungeun ngaji kanyana, makharijul hurufna baja hebat, nyaritakeun carita bahasana luar biasa janyana mah atuh sakola ieu ditata. Tapi kunaonna tuh ngaji teh di masjid nu tata dina aya 100 200, di masjid kuarimangan aya 5an. 5 ge tihang masjid 4. Jadi ngaji. Tah tanda pareum teh kos kitu teh tah. Ieu yuriduna ayyutiu nurallah bi afahihim. Tapi wa ya'ballahu illa ayyutimma nurah. Allah berkehendak lain itu ditahanan ku Gusti Allah. Kecuali Allah nyampurnakeun agama dibere kuatan di zaman mana baik kiai nu Allah deuk ditangtayunan dibere kuat. Bere duit ku bupati. Sat. 2 juta. Segera 2 juta. Kelek aing 2 juta mah manggi. Teu boga kaisin teh bupati mere 2 juta. Teger berarti. Da dicokot mah dicokot. Terus. Ngan pakai parab kotok. Itu kotokna peunceut ku urang. Sekali deui dibere 10 juta. 10 juta. Ningkap genrok pamajikan dihitung dirinya aya. Kudu dicukuran dihitung we. Masyaallah. Geus kontrak politik bari mah ya. Saya pangdukungkeun insyaallah lamun ngadukung ayalah bangsa 50 juta mah. Ya, hayang aing 50 juta mah. 100 mo. Hayang naon atuh Kiai? Hayang anu injection. Oh, Innova, Fortuner. Ayo guys atuh teu naon lah, siap. Ah, siap. Oh, berangkat jeung bupati. Masalah, ieu mah cari tahu masalah. Tapi ternyata horenganan Fortuner sebuah mobil anu ngahancurkeun ka agama. Kanyawan hancurna kumaha? Dibere siksa ku Gusti Allah. Baca gerage hadis Kangjeng Nabi. Siksa ka kiai teh lain berarti kiai dibere gering. Lain. Siksa ka kiai teh dibere imah kana ngaji, siksa ka kiai. Sok baca gerage. Urayan-urayan siksa ka kiai. Hadisna kula poho. Konsisten bae mah poho lah pokoknya. Konsekuen gitu, poho. Ente cenah bacakeun we setik mah kiai. Poho sia main. Maksa kain. Atuh dengan mau bejakeun bae. Dah cenah tong apa henteu. Aya sapotong-sapotong bae. Nah, hiji dibere lemah eta siksa ka kiai. 2 dibere teu hayang hudang ti peuting. Eta siksa ka kiai. 3 memilah-wilah jelema, ieu mah pejabat, ieu mah lain, ieu mah pejabat dihormat, ieu mah lain pejabat, eta siksa ka kiai. 4 ieu mah nu kusugih, wah patut ieu mah kurang didegetan, ieu mah nu fakir, tendang habak nu kos kitu ieu. Eta nu kos kitu siksa ka kiai. Aya 7 siksa ka kiai ketika manehanana disiksa ku Gusti Allah. Toh, Fortuner teh jadi siksa atau Innova jadi siksa atau Karimun. Ai Fortuner onam rada ratusan juta ai Karimun. Sabaraha Karimun? Sabaraha? Hah? Ngeridit apa kas? Sia nyaho boga berarti ka jeung kumaha. Ye, tawa incum mal kapuat Karimun mah. Tah, ieu mah sakadar wawasan urayan Kangjeng Nabi. Nu kabeneran yuriduna ayyutfi'u nurallah bi afwahihim wa yaballahu illa yutimma nur. Urang ge sakadar urang ge sangkilan teu kabere ge sangkilan teu kadang-kadang kan kitu. Eueuh mah amat sieun ngaji kadang-kadang penting teh. Hudang mah hudang tapi cangkeu capek. Eta siksa eta. Eta siksa eta kos kitu.
cak haji ini jaing mau unggal petik atuh siksa terus sama nah, emang siksaeun ieu meureunnya namanya sekedar bayangan seperti itu kiai-kiai anu kuari masyarakat ngabutuhkeun jang imam mushola jang imam masjid jang ala kadar rukunan mun masih kene masyarakat daekeun tapi senang hate eta berarti aya ridho Allah tapi ieu malah sakadar kula mah teu nyeraheun bae cenah ieu teu ngaji teu nyeraheun lah urang geus tadi na ngaji eta teh bagus tah ngaji kos kitu teu bagus lah sebenarnya cenah geus teu hayang ngaji ka dinya tapi lah sia suka ludak gitu kurang sakumaha teh kadar sambal sia eta geus teu bagus tah kos kitu moal aya manfaat tah ngaji ka jeung buku ngaji itu dan salah nah ieu mah keur cerita Yahudi jeung Nasrani horeng boga karep hendak ngahancurkan agama dengan bahasa majaz yuriduna ayyutfi'u nurallah secara Sundana gitu mun ditakrir make bahasa Arabna panjang kajen walau karihal kafirun walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq saha anu ku Gusti Allah dibere wewenang untuk nyampurnakeun agama Allah ngalahirkeun agama Allah khususna harita di Jaziratul Arab di negeri Syam paman Syam Makkah Madinah dan sekitarnya nukuari terus ka unggal nagara boro-boro di Indonesia anu geus mengakar Islam ahli sunnah wal jamaah cacak-cacak di Amerika kuari berkembang pesat aneh lamun paus be bisa asup Islam beberapa kardinal asup Islam beberapa ruhban pendeta asup Islam panglima perang asup Islam Inggris sarua bae Belanda Jerman bingung negarawan kok jadi kos ieu sih aneh saha ieu awalna ieu bakal dibahas kiai-kiai nu kuari urang ulah neuleuh satu pihak baik di kalangan ahli sunnah wal jamaah NU maupun di Muhammadiyah Rais Amin tuh, aing mah teu menang salah jasa. Atau Persib, tinggalkan dia mah ketua Persib. Cah ayo. Bodoh bukan? Bodoh. Tuh. Saya mah ngabatur kadinya berarti. Deh, HTI. Ya, Hizbut Tahrir, Ikhwanul Muslimin. Ari akidah nama hebat anu diulahkeun tetamakan gerak politikna. Kurang nyaritakan HTI atuh baca ku urang hebat makenya make aturan-aturan ahli sunnah wal jamaah bermadhab diisukeun Wahabi henteu nya nama ulah soteh lantaran nyana gerak politikna mengkhawatirkan di Indonesia sebab deuk ieu khalifah isulah Wahabi dan lain urang ulah neuleuh kadinya neuleuh dakwahna Islam khuruj hei janggot sakit Masya Allah jubah jeung calana balap isi mana nu menang sebenarnya tapi kan terus baiknya nama silaturahmi hebatnya nama kilitan terus lamun ku urang ditinjau keberhasilan anak ulah di Indonesia mah tak perlu make huruf tetapi tinggali di Prancis tinggali di Amerika tinggali di luar negeri berkat dakwahnya anak Masya Allah hebat ahli sunnah wal jamaah nya namanya nyaritakeun fadailul a'mal urusanana nyiwak make sesengitan sunah-sunah lantaran nya teu ngadukung ka negara dianggap sesat ya urang ulah neuleuh kituna jak ulah masuk kitu kan henteu neuleuh HTI bahwa HTI sesat lantaran henteu seirama nulah neuleuh Islam khuruj ulah ningali Ikhwanul Muslimin padahal mah istimewa ieu keur carita akidahna ieu keur carita akidahna ieu mah hebat kabeh ge
Itu Muhammadiyah dakwah terus, Persis dakwah terus, Komo NU mah kerjasama orang dakwah ngaluhurkeun agama Allah luar biasa. Asli nama jati Kangjeng Nabi, kitab nama ja Al-Qur'anul Karim, hadis nama ja Bukhari. Adapun kadina urusan puru-puru tama sapira urusan usoli, sapira tama urusan kunut, sapira urusan kos kitu mah teu tama urusan letik jeung Muhammadiyah segala Persis nyana ge ulah sia ngariung, ulah sia ngadoakeun, ulah di bare berkat mah jangan dahar nya. Ngan julak cileuk heula nya aya NU-an we, berkat. Aya NU bae haram ya. Padahal mah nya ge sial kadeuleuan kunaon. Nah, ieu mah kurantaran teu sejalan na hungkul ngan tetep bae mengkhawatirkan sebab nang karuhun urang kan baheula teh sepakat Indonesia merdeka dengan Pancasila, Undang-Undang Dasar Pancasila. Kemudian seperti ieu bentuknya. Dirasakeun ku urang alhamdulillah aman. Geus 70 tahun urang make aturan-aturan demokrasi aman. Masyarakat mah aman, di luhur mah teu aman sebenarnya. Ai lain si aman mangaranna. Geus berubah kuari. Wow, ieu hasil bumi makin menjadi-jadi, kemudian pengelolaan anak itu di urang sangat sederhana, dicokot ku batur. Ayalah dan lain-lain sebagainya urang nyaritakeun kos itu panjang. Urang teu nyaritakeun kos itu keur nyaritakeun teh dakwahna, masyaallah luar biasa. Di Indonesia teh cahaya awalna ieu dek caritakeun awalna nu urang sok dirayakeun di Maulidan, dirayakeun di Rajabah. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wallahu a'lam bissawab.